Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes, ya itu salam Sunda ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam ini saya mewakili etnis Sunda dapat diundang dalam kegiatan Boliauto Karnival untuk membawakan yaitu adat budaya Sunda, sawer pengantin sunat. Insya Allah anaknya yang disunat ini belum disunat apa sudah Pak Poneman ya? Belum ya. Jadi sebelum disunat saya sudah laksanakan duluan. Biasanya pelaksanaan yang semacam ini saya diundang di kegiatan-kegiatan hajatan, sunatan atau nikahan. Insya Allah budaya-budaya yang ada di Boliauto CS ini akan selalu tampil dan insya Allah akan selalu mendapatkan kebaikan di masyarakat kita di Boliauto, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Baik, silakan anak yang disunat maju. Kita laksanakan kegiatan yaitu budaya sawer adat Sunda. Si Aping ada disunat ya Teping. Aduh, ya ampun. Pada disunat deui cenah ya. Sok ka dieu tuh. Biasanya bagi-bagi sedekah ini Pak Poneman. Ya, sedekahnya uangnya banyak satu baskom. Jadi anak-anak yang duduk di muka nanti Mang Dede kasih uang ini. Ya, tunggu uangnya ada 3 juta ini. Nanti ditambah oleh Pak Warsito 5 juta insya Allah Pak. Ya. Sudah, ada DP tambahan di sini. Ya. Kita undang dulu anak-anak Mang Dede ya. Ya. Ayo anak-anak yang mau ikut meramaikan silakan maju ke sini, duduk sini, Duduk di sini. muka. Ayo nanti akan disawari duit. Ayo sini naik. Ya. Naik. Ayo kan. Banyak duitnya ini, ada satu baskom ini. Ya. Mana yang di belakang tadi? Ayo naik. Naik dulu di panggung. Oke. Boleh dimulai saja. Monggo silakan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan kasep anu disepitan mugia kasalamatan. Salamat asep ayeuna atos laksana nyumponan kana janggina janggi ka islamanana. Islam ngabogaan ciri-ciri natara pahili umat ulah pada lali parentah anu ti Gusti. Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan ulah osok kajongjonan ku asep gancang teangan. Teangan si dunyana lamun asep tasawawa ulah sok sakaba-kaba kudu ngagugu ka Bapa. Indung anu ngaping dijaga berang jeung penting pikir asep kudu nyaring Bapa rek mere pepeling. Pepeling Bapa ragepkeun pamaulah dibaekeun diajar kudu singlekeun sangkan bisa ngahartikeun. Kayaknya yang menunggu sudah melongo ay. Ini duit oleh. Iya. Se tak bocor se engko nek wis rada kesel duitnya tak bagi-bagi ya. Ya. Artikeun nasib ayeuna Bapa mepelinganana lebetkeun kana manahna ditampi ku kumbirana. Kumbira ibu ramana ninggal nu janten putrana damang dina salirana teu kinten mani bingahna. Bingat aya keur ngabanding aleuti suplang
kaputrana anu disepitanana muji syukur sadayana. Sawer sawer. Sawer. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ya Allah. Stop. Muji syukur kayang widi Duduk lagi. abadi sing tiasa mawa diri sing jadi jalma nu ngarti ku asep masing kaharti catet dina jero ati ditampi ku ati nu suci pepeling ti para wargi sadayana disuhunkeun piduana putra hoyong sampurna kana pasakabanan lamun kasab kanu tani mugi sing cucut sing oni dikedarkeun sugih mukti nyukup inung bapa nini lamun kasab kanu dagang dipaparincang padang listrik demi bari dagang maremawe kanu anggang mun loyong kanu ngawula sarupi jadi kapala jauh ke nomatak pahala kawargi sing bisa silih bela. Sawer sawer. Aduh, ulah loba-loba teuing kitu atuh. Gitu mah beak ditambahan mawar sito jeung Aduh, kumaha ieu? Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun hoyong nyantri sing bisa mau pangarti supaya jadi pamatri di Duduk lagi. suci hati diamalkeun kalawan dilaksanakeun supaya ulah carekeun ame eueuh anu ngomongkeun lamun ngomong anu balik mun asep diajar tablik ulah jeung babarengkek sumaona jeung ngalegek ke babaturan walaya nu maturan pikiran jadi kapiran mongan salah pangaturan. Aduh, siap-siap deh ieu, siap-siap. Siap tuh. 1, 2, 3. Waduh, ngomong kabeh dah jadi. Uangnya untuk beli apa nih? Untuk beli pom es ya? Beli jajan? Yo, 1, 2, 3. Aduh, Pak Guru lu mah bisa duitna euy. Aya 1 juta tah. 500 leuwih teh. 100 leuwih ekor bulan atuh. Sajati ilmu ti Gusti ku asep masing kaharti mawana sing hati-hati ucap lempang masing surti sing surti pikiran percaya damelan pangeran turunan hadis jeung Quran wahyu ka nabi anu panutan panutan urang sadaya manian malaria di muka segala ayat Quran hadis anu mulia mulyana hadis jeung Quran nuduhkeun jalan pangeran keur mepes rasa sorangan sangkanti isti pikiran pikiranku hate urang da urang bakal mulang namun hayang ulah lingrang sing daek milari luang geura dipilih nu goreng ulah ditolih nu hade masing kapanggih sareng batur ambeh rapi sing rapi ka rencangan ulah sok aing-aingan boh pilih silih bendua
Abah kudu silih kanyaan sing nyaan ka Ibu Rama ulah sok sakama-kama tumutkeun perintah agama eta nu langkung utama. Oke, sama-sama Mang Dede. Sama kabar udah kudu lupa kieu. Ya, dapat akan didapat. Berapa? Utamanya kainung ku indung asep dikandung ku bapa diugung-ugung beral asep gera ditutulung tutulung ulah kagabah lamun mikeun ulah salah mikeun kanu keur susah nyukunan kana ibadah ibadah kunaon bae ku beas atawa ku pare ku harta banda ge hade ngomong ucapan saya ucap tingkah laku diajar asep ka baku aya tamu ulah kaku diburu gara di aku peku budi basa lamun asep tos dewasa sing atuh rasa rumasa ka Gusti Allah anu maha kawasa. Gerasa werkeun kabeh ieu Ulah waka. Ulah waka. Otik-otiknya. 1 2 3. Aduh, loba mararubul kitu. Aduh, ya mana duitnya? Aduh, ayo. Mulai loba yo. Eta kurang. Eta duit loba dipiceunan. Ya Allah. Langkungnya anu kawasa kernya tambah terasa sapangresi dunia rosa saya ngipikeun manusia. Tanpa genah tuncap tancap dino tanah Gusti damual ngarah ngan keur manuk unggal sirah makhluk nu aya di dunia diparap dipikarunya wah nu dimonya-monya diasih dinya diasih kasadayana turku mati ka abdina ngariksa tur ngagajarna kumaha bae amalanana amalkeun kabeh ilmuna kanyahokeun ka dirina masing emut ka Gustina supaya hirup lugina. Ayo, sawer deui Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, eta duit loba dicopotan. Anu gede nama diasupkeun we ka nu saku Mang Dede atunya. Atuh mangga. Mangga. Insyaallah we di-upload ku Pawarsito jeung ku Pelipon ah. Tegede-gede pas 1 juta we nya. Mangga. Duduk ya di depan. Lugina Ibu Ramana sinareng para putrana rawuh sapara kancana nyicingan Islam sampurna. Sampurna dunia akhirat disarangan sareng salat teguh iman Islam kuat Gusti maparingan rahmat amin 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 ya rabbul alamin terus biar Gusti nang tayungan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, demikianlah apa yang dapat saya laksanakan. Semoga apa yang menjadi adat istiadat khususnya etnis Sunda, alhamdulillah di tanah Hulonggalo masih bisa dilaksanakan, yaitu budaya-budaya semacam ini Masih bisa dipertahankan Mang Dede Insya ya. Allah. Ya, terima kasih ke semuanya, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Oke, pengantinnya berdiri. Ya, pengantinnya Pengantin sholatnya berdiri. Anak-anak ikut foto, ayo. Anak-anak ikut foto. Ayo anak-anak teman-temannya yang disunat ikut foto, ayo. Ya, semua foto. Anggap saja ini undangan ulang tahun ini.